kumahanya mun kuring jadi artis, meureun kuring teh bisa jadi beunghar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng, pas di mana? Terus ngehayal jadi artis. Ayo, seneng mah. Assalamualaikum. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Oh, Neng, waalaikumsalam. Neng Liring, mangga kalebat, Neng. Mangga apa? Pasena aya. Kalau sakedap, Neng, atasan di buruan. Mangga, Pak. Aya naon, Win? Biasa, ayo urang ulin. Ulin ka mana? Ka mana we? Apa ka imah si itu nya? Nya. Ayo dah. Yuk. Ayo orang bebeja heula ka si Bapak. Yuk. Bapak. Aya naon, Neng? Bade amang sareng Wiwin ka imah hito. Oh, nya tuh hati-hati, Neng. Nya, Pak. My name is Junaid Iskandar Dinata SPD SPBU. My name is Junaid Iskandar Dinata SPD SPBU. My name is Junaid. Apa aslina urang di Liberia, lain di Garut, Ciamis atau Tasikmalaya. Urang mangrupa bakat nu kepanggih ku si Apil Tirman, ibarat babi Haryadi nu kepanggih ku Jajang Nurjaman. Urang diajak ku si Apil nyieun konten bobodoran nu alhamdulillah penontonna jutaan. Tapi tong salah bisi pajarkeun si Junaid di Liberia na teh nya eta tukang oren, tukang keripik. Assalamualaikum. Ito. Tukang keripik boleh ketongan amang-amang biasa. Oh sorry, orang ge terkenal luar biasa. Urang ge public figure terkenal di barat nepi ka timur. Pagawean ngahibur, aya nu muji syukur, mun aya nu ngahina ku urang dipasak nepi ka jadi bubur. My name is Junaid Iskandar Dinata SPD SPBU. Waalaikumsalam. Marane. Aya naon? Biasa tahu orang ulin. Heeh, tahu mencek budak aya nama orang hang hangout meureun. Tah eta cek urang teh. Hah? Ihang hohe? Mangga kalebat, tapi di bumbina tamu orang ke tukang we.
Guys, tadi di rumah orang ngalamun jadi artis, cek marane bisa mau. Oi percaya gajah bisa ngapu. My God. Mana mah kitu mun tempo banget orang juga Selena Gomez kieu. Lautan pak, tak cuy. Geus atuh tong. Ya tuh tong debat wae kira kan teh inces Wiwin teh jadi pusing. Geus pikiran we kumaha si Tasya bisa jadi artis. Kumaha lamun nge-vlog jadi vlogger. Oh jadi vlogger mah anu sok urang misalkan rariet utah vlogger. Ih utah uker eta mah to. Oh atau sok orang ajaran lah. Da bagian ngevlog mah bagi maneh jagona lain. Nyanya engke urang cobaan di imah. Nya sok Tasya. Aja. Dah atau setelahnya ngobrolna atau nonton ya dia tugas negara. Oh nya tuh. Gede artinya. 2000 tahun kemudian. Aku suka padamu dulu, aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan. Selamat siang Pak, punten. Waalaikumsalam. Naonnya ini rame-rame. Perkenalkan, Abdi di Indosiar. Terus? Asik asup ke TV, cihuy. Tasyanya dongkap. Oh aya entusan kedap. 2000 tahun kemudian. Ada apa ya? Orang di Bandung ngawawancarai. Oh nya. Kunaon milih jadi vlogger? Atau karena bayarannya gede. Haha. Oke, terima kasih Tasya atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Oh asik enang nulis jadi artis. Aya meureun setik mah. Apa meureun? Itu mah cengos kena duit teh. Ih, Urang di Liberia lain di Garut, Ciamis atau Tasikmalaya. Urang mangrupa bakat, nu kepanggih ku si Apil Tirman. Ibarat babi Haryadi nu kepanggih ku Jajang Nurjaman. Urang diajak ku si Apil nyieun konten bobodoran nu alhamdulillah penontonna jutaan. Lah. Posisinya siapkan. Assalamualaikum, kami dari tadi.